Alamin alhamdulillah wasyukurillah pipangatan pagut waroboga de partos ayah sebagai ka bapak biwa ibu kadang wargi kula wargi adu kasim kuring di hormat sebagai dibariskan pangitan ka para sinoman antara panitia gage gabariksen ieu kula wargi kadang wargi ti pipangatan dan pamoget warobogan. Bismillahirrahmanirrahim. Purwa wiwitan ieu minangka pembuka acara babasan padika pagawean lamun langtung Kanjeng Jonan sing lulus bantun ceng tumbuh buah sereuna. Dadak banyak sen ka bapak biwah ibu kadang wargi ti dua kula wargi di kawitan kekalih Nastiti Miwah Tria Jaya kawakarsa dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nyalindung ka Allah tina panggoda setan anu dilaknat. Kalayan nyebat asma Allah nu maha murah tur maha asih. Jeung diantara tanda-tanda kakawasan mantena geus diciptakeun pikeun aranjeun jodoh-jodoh teu jenis aranjeun sangkan aranjeun aya dina kating triman sarta diancikeun diantara duanana rasa kanyah tur kaasih dinu katitu teh aya tanda pikeun kaum anu malik irman. Para sepuh nu sami rawuh bapak nu sami hadirin nu sami linggih yuk urang papak bagiakeun nonoman calon panganten pameget Ibu Rama sareng sadaya pangjajabna kumang rupi pacar khusus nyanggakeun. Punten ya abah mereka payun. Pasihan jalan, pasihan jalan.
welas asih penyebat asman agung Allah anu welas asih nu nyiptakeun bumi langit katut sadaya pangeusih anu ngalungsur kenikmatna kasakumna nu kumalih paraluna nu kasuhun wening galih nu dipamrih kasepuh nu sami rawuh ka bapa nu sami lenggah utamina kanu gandang anu ginding sejatandang sumajang jatuh kerami antosan heula sakedap uas sejak cuma kita Sampurasun kasep, sampurasun apa mewah ibu. Oh, sadayana maningaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Bingah lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Antosan heula sakedapnya. Mangga juru payung urang papagalacu. Alhamdulillah lir kagunturan madu kaurugan menyan bodas nu dianti parantos sumping nu dianjam parantos aya di payunan urang sadayana mugi-mugi we kasumpingan sadayana nyandak lungsurna barokah Allah subhanahu wa ta'ala nya Kang lain hirup tepan papasangan aya luhur aya handap aya kaler aya kidul aya istri aya pamegat ih abah ge aya papasangan na ambu ka dieu ambu ieu tah sumping ayo ka dieu ulah ieu mah diregreg cicing Putan sorong ke kiri sorong ke kanan hey depan ini sorong ke kanan hey depan ini Ambu mana beki mencrang si Ambu lah ampun abah menisok gak bisa luar biasanya Ambu tekan deh orangnya di dia abah dia lah panirogrog iya anu ti panyingkiran sararumping namanya ngalet ngengkeuy leuh mudah-mudahan we nya sadayana sumping teh sajabiti ngadoakeun ka dua panganten ke ka panganten ka calon panganten amin marekelnya amin alah mani hawatos cangkeul tumpak mobilnya etang-etang reureuh sakedap urang hibur heula sakedapnya ambu tiasa ngagitek ambu biasa atuh abi mah ahli mah abah saurna teh tos siap pada nyawer cenah ku paling cakep paling ganteng alah apa yang kau cari lagi cinta setia dariku
belum cukupkah bagimu Ampun. setiap kau menanti apa Orang nepangan ya kak, sepuh nepangan ten, calon panganten. Alah, ganti pula tepangan dia ya. tiada Kusuwal kusiwal. ku tahu abang lelah bekerja sehari Alah damang apa ibu? kadang lembur sampai pagi istrimu Atur yang nuhun setia kagagalanana. Alah luar biasa. menyeduhkan kopi dari panas sampai dingin lagi bagiku tak mengapa asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja senyummu biar Aduh, aduh, nuhun. Alah kagagalanana luar di biasa. hati ini Ha. yang menderita Ha. kesepian kasihku Apa, orang nepangan. yang kau cari lagi Kak Ua. cinta setia dariku belum cukupkah bagimu setiap ku menanti abang pulang wajahmu kusut dan kusam Alah. Janjimu tak banti pulang diam tiada Ambu kapengker cenamu. ku tahu abang lelah bekerja sehari kadang-kadang lembur sampai pagi istrimu yang setia menyeduhkan kopi dari panas sampai dingin lagi bagiku tak mengapa asalkan jangan lupa Nuhun. Alah luar biasa. kasihku paling cakep paling ganteng apa yang kau cari lagi Paulis kusuwal Dia kusiwal. dariku belum cukupkah bagimu Alah luar biasa nuhun anu kantos nu ngiring bingah mudah-mudahan sing digentosan kudu langkung saenya anu teu acan teu tanggal waler mangga tiasa di WA keun aduh ambu Aya kene cenabahnya. sok lah ai Kumaha aduh ampun teng hayu para ayo anak king pamayang urang papak bagiakeun su
Untuk rami bugaya Ridho Gusti. Tawis kasih tandakannya dilambang kenina kembang di ronce mirupa mangre sumangga mama kanggo ngangkalungkeun ranggeyan malatik ka ingkang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Jajaran mojang di awur di piringan di awur ku sesengitan anu saja di istana angkat bagi calon pengantin jajaran mojang di api di piringan di awurku sesengitan
jajaran mojang di aping dipiringan di awal kesesengitan Ada saja segitu mapak jalan panganten pameget Ibu Rama sareng sadaya pangjajabna mugi-mugi dua kula wargi Jembar tiasa sabilulungan. Amin ya robbal alamin. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan persatuan tembong. Rohaka Tuku tangga perbawa sabilulungan Setia Sajiwa setiwa syukur singgil ngabas bebas salisingan sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan undang ulah potong sabilulungan persatuan tembong sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan undang ulah potong sabilulungan persatuan tembong. Tuku tangga perbawa sabilulungan Setia sejiwa segut singgil ngabasmi pasaling singan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakitu hatur nuhun nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu kesim kuning dipihormat Bapak Hadi Evan Syah Mewah Ibu Ipit Sarimana. Anu kesim kuning dipihormat Bapak Yadi Mewah Ibu Aan. Oke, anu kesim kuning dipihormat para desa di dua desa anu sami hadir sami rawuh di ieu tempatan ka para sesepuh ka para alim ulama juama hormatan simkuring oge ka bapak mewah ibu kadang wargi kula wargi anu sami rawuh sami hadir di ieu tempatan anu simkuring dipihormatur insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dina bangsa rasa kabungah anu sumarambah lebet ning manah teu aya kecap anu paling pernah dina munggaran ieu garapan angin ti orang sami-sami manjatkeun puji anu suci puja anu sampurna ka Zat anu maha kawasa ilahuna rabbuna Allah azza wa jalla anu salamina ngaping ngajari ngaraksa tur ngayuga ka manusia bangsa dunya mudah-mudahan diantawis kalebet urang sadayana. Shalawat biwah salam oke mudah-mudahan kami sami kucur lungsurkeun kucur gelontorkeun ka junjunan urang sadayana insan alam nu sampurna mustika ning sasajadunya nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke pamudah-mudahan salawat mewah salam timantena didugikeun khusus para kulawargina ka para nabina ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaranana dugi ka yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak mewah ibu kadang wargi anu kesim kuring dipihormat sekali di sim kuring wakilan Bapak Hadi Evan Syah mewah ibu Ipit Sarimana
ngahaturkeun wilujeng sumping ka Bapak miwa Ibu kadang wargi kula wargi anu sumpingna ti Palihan Blokar Payak RT 10 RW 5 Desa Jatipamor Kecamatan Panyikiran. Hatur wilujeng sumping ka Bapak miwa Ibu sadayana hatur punten boh bilih penempatan anak panginten ka Bapak miwa Ibu sadayana mung sakieu ayana. Mudah-mudahan Bapak miwa Ibu tiasa linggih lenggah raosin kangge giringan sababaraha hiji acara anu paris dibedatina enjing ayeuna. Bapak miwa Ibu kadang wargi anu kusim kuring dipihormat sim kuring wasta pun abet bukau kalarsan dina enjing ayeuna ka Jurung Mancen Garapan. Salaku pangatur waktu pangjajab acara kangge walimatul aris antawis Neng Dea Fitriani putra kakasih ti Bapak Didin almarhum miwah Ibu Ibit Sarimana Sindareng Cep Robi Prakoso putra kakasih ti Bapak Yadi miwah Ibu Aan. Aduh insyaallah sakada pandai urang pangita sami-sami janten saksi hirup kangge jatuh keramina ieu panganten. Bapak miwah Ibu kadang wargi anu kusim kuring dipihormat hayu urang sami-sami buka ieu acara kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah masihan kalancaran karena ia acara tikawit tugdugi karengse. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak miwa Ibu para tatamu anu kusim kuring dipihormat salajengna awan tekapi ujug bawi araos janten pribumi sejak tumaros ka pipanganten pabaget aya Cep Robi Prakoso jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang sumaga gerawakcakeun masing balaka ka pangarsa wawakil ti Bapak Yadi miwah Ibu Aan kage ngadugikeun lebet ning ati jero ning kalbu kapangarsa Bapak Haji Nana dihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahda alladzi qad ahalan kawharamasi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi sahbihi dawin nufusil mutmainah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bismillahi masyaallah la yasuqu khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Amma ba'd. Pamugi Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun rahmat taufik hidayah barokah ka urang sadayana. Kalayan mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi-jalmi anu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam moga dilimpahkeun ka baginda Rasul junjunan urang sadayana panutan urang sadayana Nabi anu agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasadaya kula wargina kasadaya sahabatna kasadaya tabi'ina oge urang mudah-mudahan kalebet umat mantena anu keng saafatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para kesepuhan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Simkuring dina kesempatan ieu ngawakilan sepuhna calon panganten pameget nyaeta Pak Didi sareng Teh Aan. Anu mana pertama simkuring ti Jatipamor sarombong anu karasan saur Paris paos mah nyaeta ngaleut ngeungkeuy ngabandalet. Atuh simkuring sarombong nu pertama nyaeta ngahaturkeun silaturahmi
kawargi di dieu dina terutamina Sohibul Bait di wewengkon Cicandir nyanggakeun silaturahmina namung dina silaturahmi ieu tangtos antawis Cicandir sareng Jati Pamor rada tebih oge kumargi kitu simkuring nuhunkeun hapunten sageng-agengna tangtos dina simkuring sarombongan kirang tata kirang titi kirang duduga prayoga saur sepuh maya kirang sopan kirang santun sareng sajabina teu sapa bolos sareng urang ieu dina kabiasaanana numawi kitu simkuring nuhunkeun hapunten sareng ditawakuf dinasa mudaya kalepatanna kahilapanna boh dina basa basina kirang sapa kirang seueur kakiranganana nuhunkeun hapunten anu saageng-ageng disagigireun eta simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana utamina Sohibul Bait kahiji bayar hutang ya kaduana nyaeta simkuring teh bade masrahkeun calon panganten pameget anu jenenganna nyaeta Ujang Robi sunduk kana waktu ninggang kana mangsana kalayan dikaliwageun ku bismillahirrahmanirrahim simkuring mangga nyanggakeun calon panganten pameget kasepuhna oge kasih neng di dieu neng dia kanggo ditikahkeun di mana parantos leuwih kana waktosna atuh simkuring salaku sepuhna tangtos dina pamasrahan calon panganten pameget ieu seueur kakiranganana seueur kahilapanana tangtos simkuring teh salaku sepuhna estu mung masrahkeun jiwa ragana teu disarengan ku jingjing ku bawa estu panganten teh legok lengoh cenanya teu jingjing teu bawa hapunten simkuring sanes ngalaurakeun kasineng di dieu namun kamampuan simkuring salaku sepuhna mung sakieu buktosna mugi ngamaklum sepuhna di dieu neng di dieu mudah ngamaklum lawakuf kana sagala kakiranganna atuh cenah aya eta nu dicandak ku rerencanganana ku sadaya kunung jajabna pangen eta mah sakadar bekal pikeun anjeunna tilam kadeudeuh ti simkuring salaku sepuh mugi sineng di dieu nampi kalayan kapingahan teu kenging ditinggal kana cacandakanna namung mah ditinggal mah insyaallah simkuring niat sae eta panginten intina simkuring ngadegna dipayuneun hadirin sadayana sakali deui nyaeta ngawakilan sepuhna calon panganten pameget ugi para kasepuhan hadirin sadayana simkuring salaku sepuhna tiada doa kasadayana mudah-mudahan putra putri urang saparantosna atanaping ke bade diakadan anjeunna mudah-mudahan dina kayaan lancar teu aya halangan palangan naon sabada akadna mudah-mudahan tingawitan waktos bada akad mudah-mudahan aranjeunna sing tiasa ngawitan rumah tangga anu salajengna
diparinan rezeki anu berlimpah halal barokah sakinah mawadah warohmah. Oge dari doa na Kanjeng Rasul mah singkat, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Barakallahu laka ngangge lam benten kan lam teh hartosna didinya insyaallah eta mudah-mudahan aranjeuna dipasihan barokah nikmatna nya nikmatna mudah-mudahan dipasihan barokah wa barokah alaika ngangge ala nya didinya oge musibahna mudah-mudahan janten barokah janten bujeng-bujeng nikmatna musibahna oge mudah-mudahan janten barokah wa jama bainakum fi khair sareng mudah-mudahan ranjeuna dikempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngawangun rumah tanggana salamina aya dina kasaya eta panginten singkat tapi padatnya. Mudah-mudahan sesuai sareng harapan orang sadayana aranjeuna dina ngambah rumah tanggana sakinah mawaddah warohmah pinuh ku barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan hadirin rahimakumullah, simpuring salaku sepuhna sakitu nu tiasa kalugikeun tangtoseur kalepatan kahilapan nuhunkeun ditawakuf sareng dihapunten. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah maka min nikmatin pamin Allah. Bismillahi masya Allah la ya'ribu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Allahumma rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para juama, tokoh masyarakat kali tokoh agama, saya anu ti palihan Desa Jatipamor Majalengka, oge saya nu ti palihan Desa Cicanir Kecamatan Talaga, sadayana hormateun simkuring pupuhu pamangku pangais daya buktosna bapakku ti dua belah pihak anu dikiatan ku sajungjang aparatul pemerintahan desa. Sae BPD LPM sanes kanten kum sadayana ibu-ibu bapak-bapak hadirin anu sami hadir. Sabada kali waqobla ngahaturkeun puji kali syukur alhamdulillah dina wangkin enjing anu mulia ieu kadar Gusti masih nyarengan urang sadaya sehingga sadayana dina saat anu ayeuna
tiasa hadir tiasa sumping dina raragi ngajajabkeun bakal calon panganten pameget sakantenan nyaksenan lumangsungna ijab qabul bakal calon panganten. Mugia harapan urang sadaya ngariung kalih mungpulung di saat anu mulia ieu janten hiji wasilah kalih sababiyah lumungsurna rahmat kalih magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwa salamna Allah pamugia salamina dihaturkeun sapapaosna kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilap kasadaya kula wargina para sahabat tabiin atba'ut tabiin utamina urang sadaya anu masih keneh taroji hoyong kenging pangangken umat akhir beh dituna hoyong kaloberan safaatul udma jaganing jaga di yaumil kiamah. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah nu sami hadir. Sakumaha tadi parantos ka saksen kadangu kauninga ku urang sadaya ti sepuhna bakal calon panganten pameget nu sakitu bentres eces jelas tekedah diangkas deui ku simkuring kahartos insyaallah di dieu simkuring ngabantun atas nami sepuhna bakal calon panganten istri Neng Dea insyaallah namung sate acan ngedalkeun pamaksadan anu tami ti payun ngahaturkeun wilujeng sumping wilujeng tepang ka sadaya keluargi pangjajab bakal calon panganten pameget di Majalengka namung hapunten panghormatan panampian utamina pertempatan nusakieu pajolokna sanes kanten tuangan leueuten panginten ala kadarna ageng nu disuhunkeun saalit anu disanggakeun sakali deui si hapunten anu saageng-agengna sakuma tadi parantos kasaksen insyaallah sim kuring di dieu nampi sakumaha kasepuhan tadi nyanggemkeun tikawit silaturahim. Mugia silaturahim wargi Majalengka hakikatna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala wasilahna insyaallah ditampi ku sim kuring. Mugia silaturahim janten hiji cukang lantaran kanggo mikakeun pintu surga kalih rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Kaduana ditampi panginten silatul wa'dina janji pasini pasang subaya anu waktos-waktos pamaksadan kasepuhan ti Majalengka ngalangkungan hiarna pun anak ta'aruf dilajengkeun kana hitbah dina waktos anu ayeuna insyaallah mugia teu kalebet jalmi anu munaf. Jalmi munafik teh nya wa ida wa ada akhlapa di mana janji sok sulaya. Insyaallah silatul wa'dina ditampi kaduana panginten silatul abdana nyanggakeun badan sakujur panganten pameget ngalangkungan asmana Allah Subhanahu wa taala. Bismillah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Insyaallah calon pameget ditampi kalayan kabingahan ngan bilih bade barter insyaallah di Cicanir kasepuhan aya nya aya pilih bade nu ti ditu istri mangga di dieu oge mangga duren oge insyaallah di Cicanir aya ya. Duren ya. Duren duda tapi keren ya. Joker insyaallah Cicanir ada ya. Jomblo tapi keren ya. Jomblo tapi keren pilih kirang paos kasim kuring kantun dongkap we ka Pakadus insyaallah aya Pakadus siapkeun di Cicanir bade duren nya bade macan ada ibu macan naon mamah cantik insyaallah insyaallah saterasna silatul malna insyaallah ditampi tadi sanggemna teu angkaribung jungjang jingjing kupal kepeul insyaallah can aya sejarahna kapal bisa dikepeul ya can aya sejarahna jangjang bisa dijingjing
insya Allah tuh ari jalmi anu luhur ku pangabisa jero ku pangarti mah sok nyumputkeun kaboga lain nyumputkeun bobogaan. Insyaallah tadi nu sakitu eyeubna nu sakitu seueurna insyaallah mugia eta cacandakan mugia dijantenkeun ku Allah sodaqatul ula sodakoh anu munggaran. Rasul pernah nyanggemkeun abdolu dinarun yunpikuhu fi sabilillah wa dinarun yunpikuhu fi ahlihi wa auladihi. Pangsae-saena infak lan sodakoh nu diparinkeun di jalan Gusti. Kaduana infak lan sodakoh nu diparinkeun nu dipasihkeun kanu janten istrina kalih kanu janten kulawargina. Insyaallah jazakallahu ahsanal jaza. Anu terakhir jiadah pidoa ti sadayana mudah-mudahan murang kali urang sadaya saya anu ti Jati Pamor oge saya anu ti Cicanir nu bade ngalaksanakeun ijab qabul rumah tanggi mudah-mudahan ijab qabulna anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala rumah tanggina anu mudah-mudahan rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah. Nu terakhir mugia enggal diparidan turunan anu soleh amin. Allahumma ja'alna auladana ya Allah, Allahumma ja'alna auladana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil kasal. Sakitu panginten anu kapisanggem atas nami wawakil sepuhna bakal calon panganten istri kirangna langkungna hapunten anu saageng-agengna khudma sofa wa da'ma kadar akhirul kalam bilsan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari wuduh laksati kabikahan ka pakarsa Bapak Kiai Asep adu paratos gadugikeun daun adu janten waleran salaku wawakil ti kulawargi Bapak Hadi Evansyah mewah Ibu Ipit Sarimada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Robi parantos ditampi kalenda dina kelancaran paketan dina encing ayeuna insyaallah mudah-mudahan sakadapan deui sasumpingna Bapak petugas ti KUA Kecamatan Talaga upami parantos aya di dieu urang sami-sami ngarajong panginten nyaksian ieu acara walimatul arus antawis Neng Dea Fitriani bewah Cep Robi Prakoso. Bapak miwa Ibu para tatamu adu kusim kuring dipihormat bingah amarwata suta bingah anu kagiri-giri bingah anu teu aya papadana negar cadas magi emas mobok magih gorowong aya jalan komo bedas jalan gede sasapuan batu turun gesik naik Cep Robi purun Neng Dea daek anu nyerenkeun sinareng anu nampi papada sapuk Ibu Rama papada gumulung dina hiji kacindekan sejak bebesanan nyumponan kahoyong palaputra laksananya pamaksadan kumargi kitu kangge perlambang lulus banglusna ieu seren sumeren bade aya penyerahan secara simbolis cacandakan ti Cep Robi anu bade diserahkeun ku pangarsa Ibu Aan ka Neng Dea Fitriani anu bade ditampi ku pangarsa Ibu Ipit Sarimada. Sumaga ka Ibu dihaturanan majeng ka piade maga. Ibu majeng ka piade maga dihaturanan. Senyum Ibu. Ieu mah baraeud wae Ibu kunaon manawi teh acan tuang. Teh acan tuang cerdas sakadapan deui insyaallah nya. Cekap cekap. Maka Ibu tiasa patarema panangan sasaliman tahan mayun kana kamera ciluk tah gitu. Pada senyum. Ibu tiasa berpelukan nah gitu. Cekap manawi akang fotografer. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun. Mangga Ibu tiasa linggih deui ka patem-patenan anu parantos disayogikeun